disebut wakil rakyat kabeh diwakilan ku maneh mobil na segala rupa beungharna diwakilan ku maneh ai rakyat ge curug weh ayo mana ieu teh nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar sagantang 10 liter numpak roda Haji Siron nu beunghar ukur nu pinter nu bodoh mah tetep reyon mana buktina demi rakyat sing inget ieu negara lain menang pamere ti kaum penjajah ieu negara lain menang hadiah ti kaum penjajah duit perlayan di medan danalaga hancur di medan tempur topati jiwa raga nyawa nu dipalar keselamatan jeung kemerdekaan bangsa tuh tingali cirina tuh tunggul anu parentul anu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di taman pahlawan lain tutunggul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sadayana pikeun pejuang di alam merdeka ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji buktikeun ku anjeun hei wakil rakyat salah ku wakil rakyat ulah sakali-kali anjeun hayang diistimewakeun ku rakyat tapi anjeun kumaha ngaistimewakeun rakyat angkat harkat derajat rakyat sabab suara rakyat adalah suara Tuhan rakyat di atas segalana rakyat di atas segalana ulah sekali-kali anjeun ngarahatan hate rakyat cilaka dunia jeung akhirat namun sekali-kali anjeun ngawaki rakyat aing ngagugat karena konsekuensi anjeun dina mangsa anjeun jadi wakil